Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun murang kali bu guru anu soleh sareng soleha. Dinten ayeuna tepang deui sareng Bu Ayu. Nyaeta urang diajar basa Sunda. Naonnya? Nah, materina perkawis maca carita. Sok ayeuna regepkeun nya ku hideep sadayana. Ieu carita anu bade dicontohkeun ku Bu Ayu macana. Sate acan urang diajar maca carita, ayeuna kedah ngemutan heula kosakata anu aya di handap ieu. Nyaeta anu kahiji carita, hartosna cerita. Anu kadua dinten, hartosna hari. Anu katilu hareupeun, hartosna depan. Anu kaopat imah, hartosna rumah. Anu kalima kembang, hartosna bunga. Anu kagenep usum halodo, hartosna musim kemarau. Janten upami urang ayeuna maca carita anu judulna Taman Hareupeun Imah, hartosna taman yang ada di depan rumah. Sok ayeuna praktekkeun ku hideep nyaliranya. Taman Hareupeun Imah. Hareupeun imah Farida aya taman. Telega tapi mani resik sabab hade piara. Saban poe tara elat dibersihan. Eta taman sakurilingna dipager. Malah anu ade ka sisi jalan mah ngahaja dipelakan tangkal puring. Dijajarkeun sapanjang pager tara diantep tepi ka jangkung da matak ngahalangan pamandangan. Anu dipiara di eta taman teh lolobana kekembangan. Dipelakna diatur henteu asal cem. Di juru aya sedep malem. Kembangna barodas. Lantaran ngaranna oge sedep malem. Seungitna teh ari ti peuting wungkul. Kembang ros aya sababaraha rupa. Aya nu kelirna beureum, bodas, kayas, jeung biru. Lamun keur usum kembangan teh matak nambahan hegar. Salian ti ros, kembang malati ge aya deui. Kembangna laleutik, barodas, tur seungit. Anu dipelakna dina pot mah kembang anggrek. Dijajarkeun dina teras. Sawareh deui digantungkeun. Aya dua rupa, nyaeta anggrek bulan jeung anggrek japati. Farida jeung ibuna rajin ngurus eta taman. Lamun keur usum halodo tara elat diceboran, isuk-isuk jeung pasosore. Farida mah biasana giliran nyeborna teh pas sore. Cai keur nyeborna diwadahan kana embrat. Sangkan taneuh anu dicebor baseuhna rata. Sajaba ti dicebor, tatangkalan anu aya di dinya sok digemuk. Ngarah morontod. Jukutna dipiceunan ku kored. Sawaktu-waktu sok disemprot. Sangkan hama anu ngagangguna paraeh. Hama anu sok ngaruksak teh hileud. Teu kauk diantep, tatangkalan teh gancang pisan rigil. Tatangkalan di taman sok dipangkas. Sabab lamun diantep sajadina mah jadi ngurangan kaendahan. Aya pakakas khusus parantina. Disebutna gunting pangkas. Sajaba ti nyebor tatangkalan
Farida kabagian sasapu diburuan. Di luaran pager teh aya tangkal flamboyan jeung mahoni. Pikeun iuh-iuh jalan. Lamun keur muguran bari gede angin sok ngabalaan buruan. Kalakai anu marurag ku Farida gancang disapukeun. Terus diasupkeun kana lombang. Sina buruk. Engkena bisa dijieun kompos. Alus pisan keur ngagemuk pepelakan. Miara tatangkalan teh kaasup ibadah sarta rea gunana pikeun kalurupan balarea.